Berita tepugah bae dibawakan biasa dia sapi. Berita kahiji. Saurang maling sendal dicarekan ku istrina pedah maling sendal nu mitohana. Berita kedua. Jalur kereta Cirebon Jakarta putus gara-gara tadi restuan ku orang tuana. Berita katilu. Padahal tos rajin tengok kanan kiri tapi kipas angin can wani nyebrang jalan. Alim dicontek batur. Seorang murid nekat alim ngisian lembar jawaban ulangan. Sudah naon. Berita kalima. Teu bisa ngajelaskeun di mana menang duit loba. Tuan Kreb ditewak polisi jeung bakal dipariksa KPK. Loba nu demo pedah BBM naik padahal di Playstore BBM masih gratis. Berita ketujuh. Alim dituduh bae maling sendal. Hiji pemuda nekat maling sepatu. Nya atuh sarua wae. Cek pakar makanan lamun ngadamel cai teh manis ngadukna make jari manis supaya irit gula. Maksudna yuk. Berita kasalapan. Ibu-ibu dilaporkan ku polisi pedah kasus penipuan kaleng kongguan isina raginang. Pusing dicarekan ku tetanggana gara-gara nyenget bercon. Hiji pemuda di Kuningan nekat nyenget bercon make headset.